Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Marhaban ya Ramadan. Aduh, mohon wilujeng sumping bulan puasa. Mung sata acana panganten nonton tina konten ieu panganten tah aya lepatna kadang wargi sadayana ditonton heula, di like, di subscribe, lajeng panganten di share oge di komennya. Mohon biasana upami dina sasi saum utamina ya ibu-ibu ya, hampir sadayana ibu-ibu di Indonesia mah khususnya di Jawa Barat sok nonton film India. Mohon buktosna upami tiap sonten ibu-ibu teh sok nonton sinetron anu judulna teh Tajil Mahal gitu tah. Kapunten sinetron Taj Mahal lah gitu kan malihan upami dina janarina ibu-ibu oge sok nonton film Kucu-Kucu Tahe, mohon anu aktor Indiana teh si Shahur Khan gitu tah. Nalika panginten takbiran hampir sadayana panginten salat Id tah sabada salat Id teh sok naronton kapungkur mah ya bioskop, mohon film India anu judulna Asoka, anu aktor India teh panginten si Salaman Khan ya gitu nya. Nalika mayunan Idul Fitri gitu kan biasana anu nyarabat di luar daerah, di luar kota tangtos aruhi deui ka Tasik mohonnya kabumina sewang-sewangan malehan Raja Dangdut Rhoma Irama mah dina momen eta teh ngadamel lagu geuning nya anu judulna teh naon aku bicara tentang mudik gitu, bagi semua yang penggemar mudik gitu. Mohon musik gitu nya sanes mudik eta mah. Tapi biasana upami sasi saum mohon sabada ngabeberang pangeuton dilajengkeun kana ngabuburit tah. Hiji waktos aya bah minta eta mah mohon tatanggi sim kuring nalika sabada asar lajeng anjeunna jalan-jalan teras meser sagala kanggo tajil tingawitan korma, kolak, sop buah dugikeun ka kanggo tuangna angkaribung mohon teras disimpen dina meja. Nah, calik we jam 6:30 teh dina kursi mayunan TV mohon harita teh pas nuju Asep Show mohon acarana teh anjeunna teh nonton eta sambil ngantosan maghrib. Tapi nginten teu karaos ku nonton nyari rama kadang-kadang kesel teras jenuh nu akhirna aki minta eta nunutan leup tibra gitu tah. Pas kagugah-gugahkeun dina TV adan gitu tah. Begitu adan aduh bade buka ya gitu tah. Barang nyanak cai mohon sing horeng teh as-sholatu khairum minan naum. Ternyata eta teh adan subuh gitu lagi mohon kapaksa abah minta nyimpen deui tuh puasa deui gitu teh nya watos. Tipeun oge kantos mohon dina sasi Sawal mah kadang-kadang dina mudiknya mohon kendaraan bus pinuh, kereta api pinuh, kapal terbang pinuh termasuk kapal pesiar atau kapal laut oge pinuh. Nah hiji waktos panginten dina kapal laut jalmi pas sedek-sedek mohon da margi da panginten sami hoyong engal-engal weh ka bumi sewang-sewangan. Nuju pas sedek-sedek itu aya ibu-ibu nu nuntun murangkali balita mohonnya kumagi pas sedek-sedek akhirna murangkali eta kasedekeun nu akhirna ngajileng ti gujubar kana laut cai nu nuju pasang atuh inun teh gogorowokan dugikeun ka panginten tulung saha anu bisa nulungan kuring pokona mah naon wae kahayangna bakal dilaksanakeun bakal dikabul. Tapi data aya nu wantun da cai nuju umpal-umpalan sareng kondisina panginten warurat katingali ku abah minta tiba-tiba teh abah minta teh nya ujug-ujug ujubar teh ka laut gitu tah.
lesan pas ngajub-jujuban teh nya eta caket murang kali eta. Nah, akhirna murang kali ditangkep, dipangku, dicana ka luhur. Alhamdulillah selamat. Kumaha kitu salamet teras panginten si ibu eta janji gitu tanya. Saha nu nyalametkeun murang kalina bakal dipasihan naon kahoyongna. Nah, akhirna Abah minta dipanggil. Abah, sok Abah cenah bilih hoyong artos, bilih hoyong mobil, bisi hoyong naon wae ku abi bakal dilaksanakeun. Tapi si Abah minta kalaka ngamuk, muhun kalaka nyarekanan. Aing mah teu hayang dibari nanaon ku maneh. Aing mah teu hayang mobil, teu hayang kapal, teu hayang duit cenah. Ngan aing mek nanyakeun naon cenah Aki, saha nu nyurungkeun aing eta. Janten si Abah minta geun teu rahaja cing urang teh kasadekeun kitu nya. Akhirna ngajreng ka laut gitu tah. Sementara wis kitu pagireun ka wargi hapunten anu kasuhun. Ieu mah pangetan-etan gugunyakan dina sasi saum. Tetep panteng di channel Kang Oik Borelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.